tiang listrik. Ngobrol tuh itu bisa ngobrol tuh. Naon jempe wae tuh. Cing ngobrol tuh wae nama tuh. Babal teh. Itu tuh budak lemet, budak. Iya deh. Oh, serikeun deh. Ari mah oli ngomong jeung saha? Iya, jeung tiang listrik. Kunaon? Tuh kada daya jelema deh. Serikeun cing, jika lain kolot wae deh. Babal deh. Emang lama oli bisa ngomong itu tiang listrik? Bisa. Kumaha? Tuh ka tuh, terang atuh abi mah. Serikeun kolot-kolot cing mikir. Geus kolot teh. Naon teh kajarikeun urang atuh juga kolot wae di cimpuk boga pikiran lah. Tulungan babaturan nyelodot teh. Kanjem sore di mikir atuh. Oi, Ari Mang Odi jika lutung waras. Berapa ngomong jeung tiang listrik? ada tiang listrik nggak tidak bisa ngomong di naon tuh urang tulungan naon. Tiang listrik teh bisa ngomong Oding. Oh, tuh bisa ngomong. Cik cobaan sekali deui. Ngomong atuh ngomong lain jedog di serikeun ieu sekali deui serikeun di lain kolot wae belagu dia tuh. Ieu budak lemet ya. Berarti Mang Oding teh waras ngomong jeung tiang listrik. Goblok aing nyangka nu gelo, astaga aduh. Huh, kuburan orang ngasar di kuburan. Si Sodi capek gitu hayong beri jeung deket kuburan nangan saha sabarkeun ku aing Ari si lain culang cileung ka kuburan nangan naon si lain Orang tadi tuh nangan juga, udah ngelemet, pikiran, dia tuyul. Tinggal mana leungitna? budak lemet tuyul tuyul kumaha gitu Nya di kurang dilupa teh tingkah mana ka ditu, tingkah ditu. tinggal itu aduh buah euy tuyul beneran Mana kunaon culang cileung dok rai? aing mah culang cileung teh nurutan maneh culang cileungnya aing ge nurutan culang cileung bale kita neangan tuyul neangan budak leutik sia teh guna nu mana teh Budak lemet. Iya, aya tuyul. Ke kolot. Soding ngobrol jeung maneh mah teh nyambung aing mah lieur kalau jeung mending ngobrol kena jeung senal capit aing jeung maneh mah lieur Budak tuh kolot di babas ya. Goblok ge lieur. Kemana ya budak detik ke? Di tangan eueuh lieur. Kemana distunung kayak budak lemet lah. Goblok nyumput di dia, aduh, iya nu budak lemet teh ya. Main di bawah rodanya ya.